loba mun zaman baheula cenah loba rezekina. Beda jeung ayeuna. Lur boga anak loba mun zaman ayeuna tangtu loba masalahna. Hayang boga budak pinter sakola geus teu kahontal, hirup mahal mawat mahal matak aral. Ya kudu dikumaha deui jual teu sabar we jeung tawakal. Da geus kieu zaman urang tarekahan we sabisa-bisanya. Lur boga anak loba kudu cukup sandang pangan jeung papana. Gitu tuh. Lur boga anak loba lamun salah warah berat akhiratna. Lamun nitenan zamana boga anak mending dua, kalayan asak rancana meh lugina. Nah gitu. Budak urang titipan nu maha suci, ngarawatna obat kudu hati-hati. Lamun gagal malindusna kana diri masih suci. Hayu urang bebenah ayeuna rancitakeun keluarga berencana. Insyaallah eta cara tangtu aya manfaatna. Ya kitu teh Lur. Lain teu meunang boga budak rea, tapi panda geuning kieu zamana berat. Omat lur. Lur boga anak loba kudu cukup sandang pangan jeung papana. Lur boga anak loba lamun salah warah berat akhiratna. Pantanggung jawab urang. Lamun nitenan zamana boga budak mending dua, kalayan asak rancana meh lugina. Sugan we senang. Budak urang titipan nu maha suci, ngarawatna umat kudu hati-hati. Lamun gagal malindusna kana diri masih suci. Hayu urang bebenah ayeuna
jalma anu untung tina sifat hiri dengki, resep hasut resep fitnah, sulit hati belang bayar. Jalma anu untung tina sifat pinuh dendam, resep jahil kaniaya, sok hianat gasa sama. Hirup pengan sakedeng tong dipulas warna hidung, hirup petangan sakali raketkeun silaturahmi, bacantel asong kena cinggir jeung cinggir, bacantel kait kena cinggir jeung cinggir, bacantel hayu silih pikadeudeung, bacantel musuh hiji loba teuing. Jalma anu untung tina sifat hiri dengki, resep hasut resep fitnah, sulit hati belang bayar. Jalma anu untung tina sifat pinuh dendam, resep jahil kaniaya, sok hianat gasa sama. Hirup pengan sakedeng tong dipulas warna hidung, hirup petangan sakali raketkeun silaturahmi, bacantel asong kena cinggir jeung cinggir, bacantel kait kena cinggir jeung cinggir, bacantel hayu silih pikadeudeung, bacantel musuh hiji loba teuing. Bacantel asong kena cinggir jeung cinggir, bacantel kait kena cinggir jeung cinggir, bacantel hayu silih pikadeudeung, bacantel musuh hiji loba teuing. Mangsana ulah Sunda burak-rakan, entong Sunda lir surya kelingan, kahade Sunda gering ngalang layung. Hoya urang Sunda gerak hudang, ulah rega barerangan, gerak papak zaman anyar, rempuk jukung sauyunan, mangsana
ku hate nu daria mugia Gusti marengkeun. Hoyah urang Sunda gerak hudang ulah reka barerangan gerak papak zaman anyar rempuk jukung sauyunan mangsana ki Sunda tandang silih asah silih ulah rek aing-aingan ulah ngan kukur jadi omongan prak gawekeun babarengan lalakonkeun ku hate nu daria mugia Gusti boga anak loba mun jaman baheula cenah loba rezekina beda jeung ayeuna lur boga anak loba mun jaman ayeuna tantu loba masalahna hayang boga budak pinter sakola geus teu kahontal hirup mahal maot mahal mata aral ya kudu deui kumaha deui sabar tawa geus kieu zaman urang tarekahan sabisa-bisanya lur boga anak loba kudu cukup sandang pangan jeung papana gitu lur boga anak loba lamun salah warah berat akhiratna lamun ditenan zamana boga anak mending dua kalayan asak rencana meh lugina nah gitu Hayu urang bebenah ayeuna
Aya zamana berat. Anak loba kudu cukup sandang pangan jeung papana. Lur boga anak loba lamun salah warah berat akhiratna. Tanggung jawab urang lamun tenan zamana boga budak mending dua kalayan asa rancana meh lugina supaya senang. Budak urang titipan maha suci ngarawat umat kudu hati-hati lamun gagal malitusna kana diri masih suci. Kerahayu urang bebenah ayana rajin akan keluarga berencana. Insya Allah eta cara tentu aya manfaatna. Insya Allah hari ikhtiar mah kewajiban sugan we atuh hasil lagi karasa ku urangnya dua lah dua. memelangan mikiran diri pribadi di mana jeung reka mana cenah hirup kudu urip
palsu ngan hese neanganana sok inggih salah pamilih palang siang bener teh ngancek sorangan. Senang di mana ayana tingtring di kotek tak di teangan lain deui lamun diri tacan wani nalukeun tujuh nuluhung wayahna dina maya ngarungkupan katumbiri anu aya di daya karang tangtungan angkehan karek rumangsang jauh keneh kana penting padahal geus wayah asyar najan surya tacan lingsir lamun pareng datang penting sameme sariak layung kakara balilihan kaduhung gawengan ulin ngalong kewang teboga bawaan mulan angkehan karek mangsa jauh keneh kana penting padahal geus wayah asyar najan surya tacan. Aya awewe zaman ayeuna ngaku awewe modern berkarir penuh obsesi segala hayang jiga lalaki cenah emansipasi bari utek na tengarti bisnis perang penting bisnis naon duka teh teuing salaki na diimah na jaga tulang panto anak diasuh cukup khusus terjeng bambu hayang mobil mewah gabelaan jadi runtah ngarepkeun disalaki cenah mah teu cukup wae mas berlian renceu ngaku bati cenah bisnis padahal mah hadiah dirupa bayawak awewe nu kitu lain awewe modern tapi sapi daging benci tentukan jagal nganut emansipasi keluar dina aturan montong ngalawan kontrak bisi
ngadon jadi bejat. Emansipasi bari utek na tengarti bisnis perang penting bisnis naon juga teh tering selagi nadima ngajaga tulang panto anak diasuh cukup khusus terjun bambu hayang mobil mewah gabelaan jadi runtah ngarepkeun bisa lagi cenah mah teu cukup wae emas berlian rencem ngaku bati cenah bisnis padahal mah hadiah dirupa-rupa bayawak awewe nu kitu lain awewe modern tak bisa daging benci tentukan jagal nganut emansipasi keluar dina aturan montong ngelawan kontrak bisi ngadon jadi bejat. Pesantren Cipasung nakelek Gunung Galunggung opat welas silih mulut jaang bulan narawangan budak santri di Puruan ulin pinuh kabacaan kuyon gogonjakan narembang silih tembalan tembang asih keimanan tembang tujuh keislaman rumpaka keakhiratan wirahma kasalamatan Cipasung nakelek Gunung Galunggung muka jalan ngemprai hurung ngarah lengkah tebingung di pesantren Cipasung nakelek Gunung Galunggung nimba ilmu anu luhung ngarah jaga tegaduhung di pesantren Cipasung nakelek Gunung Galunggung opat welas silih mulut jaang bulan narawangan budak santri di Puruan ulin pinuh kabacaan sempal kuyon gogonjakan narembang silih
keimanan, tembang eueuh kaislaman, rumpaka kaakheratan, wirahma kasalamatan. Di pesantren Cibasung nakelek gunung galunggung, muka jalan ngemprai hurung, ngarah lengkah henteu bingung. Di pesantren Cibasung nakelek gunung galunggung, nimba ilmu anu luhung, ngarah jaga tegaduhung. Di pesantren Cibasung nakelek gunung galunggung, muka jalan ngemprai hurung, ngarah lengkah henteu bingung. Di pesantren Cibasung nakelek gunung galunggung, nimba ilmu anu luhung, ngarah jaga tegaduhung. Mega Sutra di langit pantai carita, bodasnya cas di pulas endah narasa, saksi asih dina munggaran carita, waktu urang nepungkeun geterna cinta. Dina dada aya rasa, dina rasa aya bagja, ngagalura ibarat ombak sagara. Di sisi basisir laut pantai carita, nya di dinya urang teh waca balaka. Mega Sutra di langit pantai carita, bodasnya cas dipulas katineng rasa, saksi asih mekarna harapan cinta. Poe isu muga laksana paneja. Mega Sutra di langit pantai carita. Mega Sutra di langit pantai carita, bodasnya cas di pulas endah narasa, saksi asih dina munggaran carita, waktu urang nepungkeun geterna cinta. Dina dada aya rasa, dina rasa aya bagja, ngagalura ibarat ombak sagara. Di sisi basisir laut pantai carita, nya di dinya urang teh waca balaka. Mega Sutra di langit pantai carita, bodasnya cas dipulas katineng rasa, saksi asih
mekarna harapan cinta. Poe isu muga laksana paneja. Meniga sutra di langit pantai carita. Mega sutra di langit pantai carita. Bodasnya cas dipulaskan tineng rasa. Saksi asih mekarna harapan cinta. Poe isu muga laksana paneja. Meniga sutra di langit pantai carita. Lur boga anak loba mun jaman baheula cenah loba rezekina. Beda jeung ayeuna. Lur boga anak loba mun jaman ayeuna tangtu loba masalahna. Hayang boga budak pinter sakola geus teu kahontal. Hirup mahal mawat mahal mata aral. Ya kudu dikumaha deui urang teh sabar we jeung tawakal. Da geus kieu jamanna urang karekahan we sabisa-bisanya. Lur boga anak loba kudu cukup sandang pangan jeung papana. Gitu teh. Lur boga anak loba lamun salah warah berat akhiratna. Lamun nitenan jamana boga anak mending dua. Kalayan asak rancana meh lugina. Nah gitu. Budak urang titipang nu maha suci. Ngarawatna obat kudu hati-hati. Lamun gagal malintesna kana diri masih suci. Hayu urang bebenah ayeuna rancitakeun keluarga berencana. Insyaallah eta cara tangtu aya manfaatna. Ya kitu teh Lur. Lain teu meunang boga budak rea. Tapi panda geuning kieu jamanna berat. Omat lur. Lur boga anak loba kudu cukup sandang pangan jeung papana. Lur boga anak loba lamun salah warah berat akhiratna. Tanggung jawab urang. Lamun nitenan jamana boga budak mending dua. Kalayan asak rancana meh lugina. Sugan we senang. Budak urang titipang nu maha suci.
katukang ngawangun rasa hariwang ringrang melang ngalong kewang naon atuh bawa mulang nafakuran lalampahan nawanci umur kiwari ampun Gusti teteh ladiri mung saukur ingkar tur lali mung ka Gusti abdi sumuju mung ka Gusti abdi nedapi tulung kalintang lami abdi ngantunkeun angkuh sombong nyapirakeun ya Rahman ya Rahim Qadiran Aliman nawanci umur kiwari ampun Gusti teteh ladiri mung saukur ingkar tur lali mung ka Gusti abdi sumuju mung ka Gusti abdi nedapi tulung kalintang lami abdi ngantunkeun angkuh sombong nyapirakeun ya Rahman ya Rahim Qadiran kana golongan jami nu aya dina jalan